Marimar, gak nyangka ya rumah tangga si Aep cuman bertahan seumur jagung. Memangnya si Aep sudah pepegatan sama istrinya? Iya, kau tidak nyaho. Nyaho dari mana? Aku kan tidak pernah nalingaken hirup orang. Padahal ya, kelihatannya rumah tangga mereka itu seperti tidak pernah hadapi omongan. Nah, bagus itu. Batur itu tidak perlu tahu apapun yang sedang kita alami. Terutama sedang menakan kasusah. Alah, kau sendiri beteng mulik box saja dijadikan status. Biar apa? Biar orang lain tahu. Kalau itu, siapa tahu saja ada yang memberi nyaho ubarna apa. Terus sekarang bagaimana? Betengmu masih mulik box? Kalau sekarang sih udah enakan, perlahan udah mulai terhitutkan. Jadi dari tadi kau itu hitut? Pantesan kok angse-angse dari tadi seperti bau hitut. Ih, bau sekali hitutmu Marimar. Ya wajar lah, namanya juga hitut kamalangkem. Kenapa kamu merkesunu seperti itu? Aku kalengitan duit Marimar. Berapa emang? 2.000. Ya elah, 2.000 saja mereka ada demes. Walaupun 2.000, tetap saja aku merasa haneul. Uangnya kan dapat dari hadiahan Ciki. Aku kira uangnya 2 juta. Kalau duit 2 juta, mana mungkin aku kekepel. Pasti aku simpan dengan tarapti di dalam loket. Loket emas? Iya. Aduh, kok jadi ngadarek-dek begini? Kenapa? Apakah kamu selatri? Sepertinya iya. Soalnya dari pagi aku belum ngehuapin sangu. Tapi kulihat tadi, kau cacamuiran sendiri, ada ang apa? Tadi, aku 6 bulan pais ikan jadut. Pemberian si Uis. Tidak pakai kejo? Tidak. Kebetulan sangu di rumahku sudah beei. Belum ngisikan lagi. Ya sudah, rasakan saja penyakitmu. Aku mau pulang. Aku ikut. Ah, mau apa? Mau minta daang. Tah guning. Pantesan we atuh di imah. Naon? Naon. Bayar angsuran. Ini susut pisan karena mayar hutang teh. Teu cara keur nginyungna. Atuh da eueuh duit na oge. Unggal ditagih geus ku eueuh we ibu mah. Kumaha deui atuh da? Ari eueuh mah duitna rek maya tu naon? Ukuran. Buruan mana bayar? Ulangan nunggak wae. Eueuh duitna. Ah, waduh. Mana cik nyilikan dompetna? Mana atuh mawa dompet? Ari dina keresek naon eta? Hartonet ge mah. Yang naon? Jang buuk atuh, maknya jang bulu suku. Mana nyilikan? Yeuh. Hor, geuning gimana tur? Oh, natur. Wah, sarua tuh hari kitu mah. Abi ge make sampona. Wah, heuh nya. Geus atuh. Buruan mah geura bayar we. Ibu punten bade naros. Upami Bumina Butia paling mananya? Butia. Nya. Oh, tadi malih dinya. Oh, nya atuh Bu, hatur nuhun nya. Kehola. Ieu teh bang emok sanes. Mohon Bu, di koperasi. Ibu Tia nginjem duit. Nya atuh Bu. Sabaraha jawabna? Gede tuh. Privasi atuh Bu eta mah. Teu meunang di beja-beja. Ah, si bang kitu gemeni banget. Teu da tekenging Bu. Tekenging di wartos-wartos. Lancar tuh mayarna. Lancar. Maknya, lain eta duit yang mayarna ti mananya? Datara anu saha teh? Duka tuh Bu. Berarti bener ieu mah beja cek batur. Cenah mah Butia jeung salakina teh ngingu tuyul. Kira aku itu ya Bu. Hari di bejaan teh. Nyata satu Bu. Abi bade ka Butia heula. Geus kaburu sonten. Kehola. Eta lamun bayar, duitna bau tuyul tuh. Nah, ari si ibu. Nya duka atuh. Betara ngamuan duit abi mah. Ari mayar mah langsung ya ditampi. Lain di amuan atuh. Kaji heula. Naon deui Ibu? Lain eta ibu Tia nginjem duit, dipake jang meuli naon cenah duitna. Aduh duka Ibu ah. Sanes urusan abi eta mah. Mending hara Robinya kana nginjem duit teh. Tuyuhan aing mah karudet-rudet. Nyantos satu Bu, abi bade ka Bumi Butia heula. Engke heula atuh. Ya Allah ya Robi. Naon deui Ibu? Eta dina keresek naon? Oh, sampo Ibu. Sampo naon? Alus tuh. Sampo natur Ibu. Nya alus atuh. Satu Bu, abi bade ka Butia heula nya. Engke heula. Astagfirullah. Naon deui Ibu? Eta ada nginjem duit angsulana gede tuh. Teu gede Bu, ringan. Oh, abdi gerek nawet atuh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ece. Cek, kumaha tuh hutang teh? Cina janjinar dibayar bulan ayeuna. Hampura ce, can bisa mayar. Nah laki ge balik kantor teu mah duit. Malah ngadon bawa pembajikan nu ngorak. Ah, teu hayang nyaho cek soal eta mah. Nu pugeuna mah eta hutang kudu dibayar. Soalna abi keur butuh duit. Atuh ce, beda waktu deui tong ayeuna teuing. Ayeuna mah can aya. Mana usahana keur kieu deui. Inget tuyul ge teu rahasia da goreng guna. Ngarumul usaha. Ya geus atuh. Tah dibere waktu di saminggu. Kemah kudu dibayarnya. Kade ulah aya alesan naon deui. Ya Allah, Ucu, hatur nuhunnya. Ini bager pisan, Ucu mah. Coba asal beki geulis ayeuna mah. Ah, gelis di mana? Beneran, Cu. Nama Ucu asal beki geulis. Ah, bisa we eueuh mah. Sepil atuh, Cu, skincare-na. Ah, tara make naon abi mah cek. Kudu make ieu tah. Let's glow. Ih, arek abi ge, rek nyobaan let glow. Heueuh, hayu atuh cek geura meuli. Heueuh, arek nginjem duitna, Cu. Pengen glowing sambil dapat cuan, bareng Let's Glow aja. Glowing bersama, bercuan selamanya. Sayang seblak. Dede! Dede! Naon, mah? Pangmalikan takon listrik. Buru geus ngenyutup bisa parem. Mana tuh duitnya? Yuk. Ih, tukang seblak. Hayang ah. Tah, ieu teh salah satu penjual seblak di kota Sungaliat Bangka. Cing coba, kira-kira ngeunah teh nya seblakna. Ayo ah, urang asaan. Karena kan konsepna teh seblak prasmanan, jadi sebelum dijieun teh kita harus milihan dulu toppingna. Tapi asa bosan oge nya lamun nyeblak kerupuk wae. Sigana lamun diganti ku pilus bakal ngeunah. Yuk, banyak pada yang aku tinggi ya. Karena bosan dengan seblak kerupuk, ku request kasih tetehna untuk mengganti kerupuknya dengan pilus Garuda rasa rendang sapi. Ngarasiga seblak nuker viral. Nyieuna oge gampang seteh. Seperti nyieun seblak sasarina. Cuma di saat saikuahnya sudah ngagolotrok, kita masukkan pilus Garudanya dan tunggu pilusnya bekas sampai seperti boba. Sambil ngadagoan seblakna asak, aku mau ngemil pilus Garuda rasa rendang sapi. Anu gurih jeung karasa pisan rasa rendang sapina. Ah, pedo we lah pokona mah. Apalagi nu kemasana rejengan kieu sangat babari digubuk kemana-mana. Wih, geus asak ye. Tapi sebelum didahar, urang tambahan deui topping di luhurna. Make pilus Garuda rasa rendang sapi. Ngarah makin ngeunah dan supaya ada kriuk-kriuknya. Sumpah sia, pedo pisan ieu mah. Ladana oge meuni nampol kieu, tambahan ku pilus Garuda mah jadi makin ngeunah seblak. Jadi tambah gurih. Pilusna oge karasa kenyal-kenyal. Maraneh ge wajib nyobaan ieu mah. Dijamin pasti dedeieun. Ah, ngeunah pisan pokona mah. Enaknya ada Garuda, semua daangan menjadi semakin ngeunah. Di mana re mana meni dilihat teuing. Sakitu ku kalau tidak dago oge. Meuli seblak. Pantasan atuh beli lila. Aya togana kesulitan. Encan mah poho. Ya ada siapa teu balik ka di ku kalau teh. Mana dia ke duitna? Ati balikeunnya ku aing. Oh, duitna oge. Nah ka mana? Pake meuli seblak. Wah. Aja sia. Lain hayo atuh. Ongkonek na beli sia teh. Ari da mah ieu saayana we. Rasa olo-olo ari jadi budak. Sakil geus alhamdulillah. Bisa kena mangidaang. Atuh udah bosen, Mak. Unggal poe ngan hayo we daang teh jeung nu kieu. Da kun daang jeung naon atuh sia teh? Ada apa ngalainung teh pur saeutik. Kutimbang bisa nyadiakeun nu kieu. Babaturan urang mah emak, dahanna teh jeung nugget, burger, pizza. Eta mah kadangan walana sia teh. Kolot baheula ge tarang ada anu kitu. Hari ieu mah kumaha? Ngan hayo we jeung asin. Lila-lila matak budug ngadaharan we asin mah. Mun deulu atuh. Sakitu ku kolot mah meulikeun hayam oge. Hayam ge huluna eta mah, lain dagingna. Oh da hayam-hayam kene atuh huluna oge. Atuh da embung, Mak. Ah make embung. Hulu hayam mah bau, Mak. Ih, Mana bau? Sakitu henteu oge. Nu bau mah sirah maneh tah. Oh careuh. sangunahna sira urang mah seungit, Mak. Geus tara bau ayeuna mah. Lah, buru tah gara-gara apa ayeuna mah. Cari boga duit kumaha bang meulikeun nugget. Wah, asik euy. Nugget naon, Mak? Nugget sapi apa nugget ayam? Nugget beurit.